Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembangkeun nama abdi Kartini Tonilepah. Abdi ngawakilkeun 10 palima arek ngadongeng. Judulna Sasakala Pamanukan. Asal muasal Pamanukan Subang. Zaman baheula di daerah basisir kali Pulau Jawa aya karajaan, katelahna Karajaan Pilangsari. Kahirupan rakyatna henteu ari baki rumah tapi cukup henteu kakurangan wae. Jeung deui tara kadenge aya baramaen anu ngideur kawas kiwari ka nagara Pilangsari. Nyirikeun rakyatna anu getol digawe, boh patanina boh pamayangna, jeung kabeneran tanahna lendo. Jeung deui basisir kalemah loba laukna deui. Nagara Pilangsari boga raja anu bijaksana jeung pinter ngolah nagara. Raja Pilangsari kagungan kembang nagarana ngan hiji-hijina kerincak rumaja nyaeta Pilangsari. Pilangsari katelah kagelisanana ku saeusi nagara. Kagelisanana sumebar kana malah akhirna mah kagelisan Pilangsari sumebar ka nagara tetangga. Loba anu panasaran kagelisanana. Kagelisan Pilangsari jadi sabiwir hiji siga kumaha ari Pilangsari teh. Rabul tisukna loba nu hanyaho kumbang nagara Pilangsari. Anu geus nyarupana balik deui ka nagarana jeung deui nenden katin nang dibarunggu pangharapan ka untung tipung ka tambang beas tapi milik Pilangsari. Nu geus nyarupana hayang nu jadi dipulung jadi minantu jeung deui nu ngajak bebesanan. Anu hayang jadi minantu can ditanya acan geus torojoli anu ngajak bebesanan. Beki lila kabingungan raja beki nambahan. Akhirna raja ngangkir patih jeung anakna Pilangsari. Aduh mamang bejadi kieu geuning kumaha pipeutan urang seug hiji nu dipilih nu sajana arambekeun. Sing mamang derebong bolongan sikeun aya jalan anu hade. Junjungan mama mau ngalangkungan teuing nanging upami teuing samekeun. Kumaha urang upami ngayunkeun sayembara. Raja ngahuleung heueuh. Dipikir-pikir mah alus oge ngayakeun sayembara. Tah ama rek nanya ka Nyai. Kumaha kira-kirana cek Nyai. Duh ama abdi mah mangga wae saurna saya ama. Tembang Pilangsari. Tah geuning kitu mamang raja ngahuleung sajongjonan pok nyarita deui. Tah ayeuna mah citah baralik kueh kabeh. Neangan manuk nu pang alus-alusna. Sengke saha anu maanukna nu kapilih eta pisalakieun Pilangsari. Raja mere parintah ka patehna. Saminggu ti harita alun-alun Pilangsari geus dinu ku kurungan. Nepi ka pandopo segala. Ukuran manuk rupa-rupa aya timimiti anu leutik siga kolibri dan anu gede siga kukuk. Lamun geus ditangtukeun Raja Pilangsari jeung Pilangsari kaluar ti karaton diiringkeun ku pangagung nagara. Pilangsari ngalian dielik-ilik, timimiti dielik-ilikan nepi ka tengah ditetepkeun nepi ka nu tengah nu akhir disidik-sidik. Pilangsari balikan deui dengan disidik-sidik nepi ka tilu balikan. Pilangsari masih kene bingung. Geuning nu milu sayembara teu geunah cicing sieun teu kapilih. Akhirna Pilangsari pok nyarita. Manuk sakitu lobana tak aya nu kapilih. Anu ngilu sayembara arambekeun siga nu diulinkeun. Nagara Pilangsari diborak-barik. Pilangsari diseseret disedekeun. Tempat sayembara paus-alus manuk kieu katelah jadi pamanukan. Tempat penyedekeun putri Pilangsari katelah jadi kampung pandek. Dan kerajaan nagara Pilangsari sekarang tak aya tapakna, malah aya nangaran kampungna nyaeta Kampung Pilangsari. Hatur nuhun tos nonton video dongeng abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.